naonna ta gitarna. Ieu teh nu ngacona gitara eta Mang Yuyun. Abi na. Oh kieu. Tapi amun teh kieu mah ngaco. Coba ya. Ngaco. Untuk penonton semuanya, kita sekarang lagi ada di rumah Kang Yuyun. Kita sekarang lagi silaturahmi ke rumah Kang Yuyun, dan kita sekalian lihat-lihat kondisi Kang Yuyun seperti apa keadaannya. Siapa tahu dengan kehadirannya silaturahmi ini kita bisa terjalin silaturahmi dan kita bisa menghibur kalian-kalian semua. Sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol sama Kang Yuyun, jangan lupa like and subscribe dan share. Jadi nu ngacona teh Mang Yuyun. Tapi mana we sana mah? Nya, Tapi alatna mah sarai kan ngacona mah. Abi. Oh. Cobian sok coba petik. Aku yang dulu gitu. Sana. Oh, bari nyanyi. Haridang. Oh, haridang. Panas panas. Asik. Selalu. Baik joget ya. Haridang. Eta lagu naon eta sebenarnya? Ya lagu haridang. Haridang apa judulna? Ya. Tapi Pan aya sana kita kesana gini. kaseta. Ya. Oh, sok setel. Dan eta hungkul awe hungkul awe. Oh. Oh, jadi laguna teh lagu awewe unggul teh. Iya haridang teh. Oh, hareudang. Air mau yun enggak ada bogoh teh. Tos susah. Tadinya Naon teh? Potona sana ya kebetulan. kabogoh da. Ya tah. Kabogoh ngaco teh. Teu Nu ngacona saha? abi. Saha nu ngacona saha? Abi. Oh, abi ngaconya. Ai kabogohna mah teu ngaco. Ini nama putus. Putus Ini ada aliman. aliman sahana. Ini ada. Abi pan tegado kan man tegado uang. Kanggo wasa kanggo mas kawin gitu. Ai mas kawin mah atuh nu nikah atuh. Iya, ya pan dulu nikahnya Kak. Kudu heula Ya. gitu. Nah itu yang kita aliman nikahnya. Ai ngamen ya mah ti enjing sok dugi jam maraha eta. Ya duhikeun ka kabujam eta awe kan terus lohor gitu tah. Lohor papanyana kana jam sabaraha? Kana jam 2 we. Jam 2 masih lohor. Sanes. Oh, Ya jam 2 lohor gitu. jam 2 lohor. Ya. Ai lohor jam maraha? Pan jam 2 we. Jam 2 lohor. Oh, lohor. Malah teu terang teh nama. Sok eng sabaraha eta? Kayak kini 8.000, kayak kini 70 gitu kan. Ai nuju ramena. Ya, Kayak 70 teh sakumaha 70 teh. sekian. Kumaha? Ah. Oh. Oh lah eta mah atuh hartos tapi sadayana. Ya, atas. Oh, Sekian lah. hartos hungkul. Tapi sok masihan naon gitu aya. Aya masih ada kok. Mana Oh. ini tah. Ora naon tara ngarokok. Tare. Iya tah. Corona. Ya, sanes. Oh, Iya pan bisi. Covid, Sanes ente. Iya asam lambung. Iya sanes. Naon Mah, bren. Iya tah sakana, iya tah sakana. Kana bujur. Iya tah kana Karena ya tenggorokan. paru-paru basah, Sanes, iya. Sok batuk gitu. batuk. Iya. Oh, ai batuk patara. Batuk ya asam. Osok. Ai ieu mah nuju rame kayak 70 gitu. Iya. Sepi. Sepi mah nunggu. Sepi mah. Cuma paling 500.000 meureun. Oh, nunggu 2.000 pengen dia. 2000 Iya, iya. sabaraha lagu eta ai kamen teh. 2.000 pengen aku lagu tos we. Lagu naon wae. Nya lagu kitu. Lagu naon kitu teh. Nya nu Dewi, tadi nya haidang nya. haridang jeung naon? Jeung aku sama madu. Aduh. Asingkan mengapa kau tumpahkan kau bangun cinta yang menjanjikan ingin pula menghancurkan gitu betul. Atuh. Ya, eta apa panjang dibayarkeun kami bayar. Nah, ieu teh tadi patos kamen ieu. Atuh Heula. Heula, itu Ieu teh pangetangkeun sabaraha artos teh. oh pengen Ya, sok pangetangkeun.
2000 nya 2000 3000 3000 nya baiklah 3000 aja oh baik Diampura 3000. 4000 nya 2000 4000 jadi sama 2000 baik 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 sok sekarang oh Sok ket mae sok. Sok ket mae. 5 Heeh. genep 5 ini mana ini na pantatatan itu tacan non ya terus tacan eut gitu itu pantai na terang gitu dari karena aci macam Nya sok Oh, terus kada lah eta jauh, jadi jauh. sabaraha eta? 7 7 naon 7.000 ya teh oh Mm. 7000 tanya teh sekarang ya, jadi 80 80 Oh 80.000 teh sakitu. namun pasti pasti 80 oh 80 teh nya bayar di pasar ke naon ente we nanti dikumpulkan di mana tuh di tanah teh oh iya nuhun ya tuh naon kasihan Hah? kasihan Etang deui Eta deui. ya leh etang deui Etang deui. ya tapi lieur gitu ya sabaraha eta 80 80 di sok banyak nih teh 20 nya tanya 20 nya tuh jadi masa sakitan Nya ket mae ya sok. sok kudu wae di edang deui kudu etang deui da mih baru ku ya teh 10 sanes sabaraha 10 gitu ya bener tuh abi mana oh kia teh lah ya sok atuh ini sabaraha ya mah 5.000 5.000 ya ya mah 2.000 2.000 tadi anu ieu mah jadi pas ya hiji sok kenging sakieu ai ramen kenging tuh teh ai tak kumaha dina sepeda make ruksak pan gak bisa gimana gak bisa kumaha eta pan iya pan karena kapan ka cikal jalannya balik ke mana nya balik ka lanceuk gitu balik ka eteh ya balik ka teteh itu tuh teteh hari itu mah gitu tanya gitu terus hese di rem rong belum nya helm tapi teh ngeta namanya oh helm dan karena batu ai nu blong teh sepedana mang uyuna sepedana oh sama sepedana Ari Mang Yuyuna mah henteu belum teu. ente dah abi mah da eta nanti dah tunggu Oke tunggunya. jadi pan hese di rem gitu nabrak naon nabrak ya celah mobil tadi sanes pan Eta mah di Cikarang mobil mah nya. anu aya anu teh aya anu teh aya panti eta teh gila nanti nanti ya mobil tak gitu Panti garasi mobil, ta garasi, garasi ta nabrak mobil ente karena garasina pantau mobil pantau mobil ya karena garasi mobil gitu ai mobilnya ente untuk mengenal mobilnya mengenai ngumpul hanap gitu nya karena tembok nah iya tak potong sampean teh sampai tuh yang kana itu ai sepedana teh ulah naon nya eta pan ruksak angka 2 itu nya Oh jadi Mang Yuyun teh kantos potongnya Iya. pernah potong Iya, eta tak. jangkana Iya, nya. tak. Iya, tak. Oh. nah iya teh potong teh hiji sana ieu Jadi Mang Yuyun teh guys pernah kemusibahan terus potong terus malam bisa ngaganggu nya ka Mang Yuyuna bisa istirahat gitu. Sate acana kedah dihapunten sami-sami mohon terus ngaganggu karena waktu Mang Yuyun ayo anu lagi enak-enak nonton TV nya. Mudah-mudahan Mang Yuyun sehat amin bisa bikin konten ke depannya supaya banyak yang suka sok atau salam-salam heula. salam guys Ah. jangan lupa like subscribe Dan share and share channel YouTube channel YouTube channel Mang Yuyun Mayuyun official. official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah heula. Jempolnya mana? Ya. Oke, siap.